Saya kenal gai. Dah keribut je ngai. Bol sia nai. Ayo. Sekadu penjajah ngai sayo. Hei. Dai, lain cuaca merinding amat karena sananya beda. Oh, bos. Aneh sih ya. Biasa nah. Mending balik lah. Beda sekarang sana. Sepenting bos balik ge. Mending di dia wae. Di dia. Oh benernya? Oh lah, ini sepenting. Mending di dia wae. Oh lah, ini lah. Aduh. Itu Panto, muka itu Panto, pacoki keluar ya. Dai. Nah, si sayang. Udang sia, sayang sia. Nah, si sayang ngeganggu aing keur ngimpi wae. Sia ngimpi sayang ka Sasya. Itu, Naon? itu Panto, muka tuh Iho, aneh apa coki keluarnya. pugu aing teh nyaho. Coba dai tong heula ku sia. Mesti awe tau mah sieun mesti ngelain nu maling. Budakan sia buru Bisa disaruana. Enggak lensin ku maling dai. Sinjurig. Tampang we kos preman ka jurig sia sieun. Burang. Bola sieun, udah serem sia. Bareng we tah. Aing sieun. Budakan sia. Geus aing di tukangan sia tuh ge. Ayo, udang sia. Bos cok ieu weuh. Mau kemana? Gua mau kuculik sia. Oh, sanu daya ke nyulik. Besi doang bos, tapi ke mana nya? Sia. Kararaun sih sia kerandeng amat. Gua aing kersare ya. Aduh. Kerandeng. Bukan bos tadi diculik. Cok, konan sare di dinya. Iho nya aing kuno sare ti dieu. Cok kenon sare di dinya. Saya kuno cari cing bae. Gara angkat aing ka jero ya. Tadi dina aing di jero kuno aya ti dieu ya na ya. Bisa aing mah. Dai kenaon sia? Biasa yo aing keur nungguan si Abet. Bisa rek naon ka dieu? Henteu sinarieuna teh ka dieu yeuh. Iya ya, Dai, ada yang jual parfum, dulur aing. Oh, parfum seungit teu. Songit lah. Cocok Dai jeung sia mah. Mahal teu yeuh aing tapi boga nagian 10.000. Tah, emang bener Dai, ya ge 10 ribuan. Oh, ai 10.000 onam yeuh aing arek meuli. Tah, sip. Wah, Haris. anyar yeuh. Hei, kenaraan sia? Hei, biasa yo. Biasa, aing kalau ngejualan parfum, 10 ribuan sih Dai. Terus bisa jeung ngaget apa itu? Bisa, sia nyaokan Aliando Sarip. Oh, nyaho aing ge eta mah. Tah, manehna playboy ge gara-gara minyak ieu. Nu bener sia. Bener bet. Gak sih, aing kitu mah ieu minyak ku aing. Pamerkeun nya dulunya. Ih Dai. Bos. Dasar si eta aing boga ceban-cebana keur mah. Berarti sia ulah Dai. Oh, goy. Aing poho Dai. Engke bejalan si Abet. Mun arek make ulah kena kulit, besi arat tuh. Oh, goy, cek aing dibejakeun. Aduh, jerempling amat ya. Ke pos ronda tadi karehe budak. Nyata riris kieu. Dar ider kasih tu saur dagang cendol di kalapan. Utah uger jeung adu gajer gundal gendol bapaan. Aduh, seorang anak samberinding aing yeuh. Nya malam Jumat deh ge. Sarariun aing. Eta naon sih? Suku naon eta? Jurik. Jurik. Salah aing. Bah, ampun bah.
Dai, benar. Bukan mana? Kasih ke bagian ya, benar. Itu pik cerita nah paling tadi anak ditewak tadi talian jurig teh mana kabur Wah, bener teh. bener siap pira aku aing ngabohong ipan bulan puasa Oh, udah percaya ke RT mah. tapi pik kira-kira teh jurig naonnya Tutupnya teh jadi penasaran merenang. penasaran ku naonnya Gua mah teh aya barang maneh nu katinggalun tadi dia. eta mah jurig ini pikun gitunya Pikun kunaon teh? atuh eta karena barang sorangan pohon neundeun Ah, RT bisa wae. tapi pik aing penasaran eta jurig cicingnya di mananya Pan di dinya RT na. Kudu nanya eta jurig cicing di mana? ai sia emang naga aing RT tapi kan jurig-jurig gitu mah pik can pernah nyin KTP ka aing Oh, kayaknya. Oh gitu Dai. Mana ge nempo? Aing mah teu nempo jelas sih goy. Aing nempo panto coki dibuka terus coki sarena di luar. Rupana dipindahkeun ku jurig eta. Si Ropi ke kabur gara-gara eta Dai. Sieun oge Dai nya. Oh aing ge sieun. Duh, aya kaca tuh. Kebeneran kaca heula. Kebeneran ya. Aduh. Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Hei. Nah, kahade mana perawan-perawannya? Ya, Aliando Abed Sarip siap beraksi. Pokoknya mah kacantol kue hiji-hiji. Kang Coki RT. Aya naon teh? Rek minta sumbangan lain. bisa wae Kang Coki ngomong-ngomong geus ngadenge can soal kerpeuting Gak ada yang naon teh, kepalingan lain. Lain cok, cuman kerpeting kejadian. Kieu ye ceritana ye. Pik. Kebiasaan ya. Peting ieu berinding aing. Perasaan sia doang tama. Jumpa deui jeung urang di film horor Curi Jariah. Pik kita lah ya aing saringeun. Si burangan. Ya boy, bulan puasa mah mereka beri talian. Oh oge nya Pik. Tapi goy, sebenarnya eta jurig jarian aya eueuh sih. Geus Pik lah ngomongkeun nu kitu, sarieun. Cenah saya bisa nempon kitu lin. Buat naon sih? Tuh, naon tuh. Itu tuh. Mana? Sia milan aing wae. Sorry. Geus tah hiji deui nu aing. Siap Pik, geus oge nyokot nu aing. Naon sih sia? Ya aing mesti dahar nu ieu kene. Terus kemana? Wah, kamu kayak naon sih ya? Pik, tungguan aing. Lumayan aing menang bagian isi hadai. Gitu cok ceritana. Pak RT ge manggihan soalna. Pantes sih Pik. Urang ngabu-bau minyak ieu. Jadinya ngambut teu. Nyium jeung bauna. Teh, cenawa nih. Coba geura tewak. Pik ih masih gana jurig rada kuat sanggup serangan mah tiluan ke Saya teh orang balik ke tuh. itu dah cok balik ke lanjut Kang Coki Kurang balik ka sieun soalnya ieu. Kira sepejero ah. Pareha mati makhluk kemarana ya. Nih jempling uji acan. Nah, bodo amat aing. Yang penting mah aing rek buktikan minyak ya geus pake ku aing ya. Bukan be. Suara telepon ya. Ya, halo Neng Gelis. Oh, oke siap. Oh, tewe sekarang lah. Neng Gelis. Bener ini minyaknya mujarab. Can ge kapangi jarak jauh ge awe geus kambeun. Biar nelpon awe Gelis. Aduh. Buru-buru tangkeun.
Bener teh, si ada yang ngomong nak gitu ka orang. Oh, berarti pik korban geus loba dieu nya. Oh, teh. Gue orang bogo usul, teh. Orang ronda ini Mas Coki. Kok di dinya sih pik? Soalnya di Coki paling rawan mah. Oh, gisinya. Aja dia kayak orang kumpul di ditu. Ayo siap. Aduh. Parang saya naon teh ning geus nelpon. Tanya mak aing tah manggul pare nya pipi pareuri. Aing kaduhung aing janjian. Nah, Bos, naon Syahil bro? kata banget sih aku naon ieu mau dibareureum kitu ieu. Nya aing ngarara teh ieu. Tanya aing ieu, buang mah ieu mau pare teh tadi aing ditaku ning gulis aing mau pare. Kalau rieu banget aing. Uri. Ah pira aku sih mau parep. Ieu banget sih jadi beureum kitu. Heuh, aneh aing ge. Dai, gua masih abet berem di ciuman ku jurig. Menyage ah. Bisa wae dai, amun jurig geus resepeun mah di ciuman ku si abet kitu tah, bareureum. Ah, nu bener sok. Ulah ning sieuna deui. Emang cok nyaut di mana gitu? Nyaho lah dina YouTube tempo gureg ku sia. Moal mungkin lah cok. Emang kunaon moal mungkin. Emang aya jurig nu resepeun ka si Abet. Aduh. Cicing bos yo, ieu terakhir. Oh, aing teh kuat di pareuri ieu. Aduh. Oh, enggak saya tak gitu. Oh, aduh. Bos banget nu ulah dijore-jorekeun atuh. Koplok ya, emang sendiri tuna. Geusnya bos, geus beres tah aing ubarana, aing kacok heula nya. Oh, nuhun oh. Oh, singgera hades ya. Mabur saya dulu lah. Heuh aing bos poho. Wah, kunaon? Aing ngarek bebeja. Terus bebe naon? Inaon ya? Ya aing poho ke deui dah. Sia teh jelas sia keur aing nyareureui pareuri. Goy. 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 Juri. Ya kunaon goblok? Aing sebut juri. Koplok teh eta aing sebut juri. Duh, nya aing pareuri kieu. Aing mending kan ngucok ya sugana aku we. Kumaha Kang Coki? Setuju? Ayo orang sih sebenarnya mah setuju bae teh. Ya nu sajana setuju apa teh ya? Tujuh siap. Berarti kayak pentingan di dieu kabehana rondanya. Oke, Siap. 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 Dai, siapa nyokotin kopi di jero? Siap. Pik, itu nanti pik. Juri kan pik. Itu tuh. Emang naon itu teh? Juri teh, bener teh eta mah. Bener sih sama juri. Oh teh, ayo Kamu kabur ah. Heu. Saha sia? Jurig lain sia. Ah, nak ganggu aing sia. Sia kenal ga aing. Dek ribut jeung aing. Bol sieun aing. Ayo. Terkadu penjajah aing ayo. Hei. Cok kopi lagi eueuh. Arek make jurus naon? Ya naon aing pokona mah. Naon ieu, naon ieu. Awas dai, jurig eta. Oh, eta mah si Abet cok. Hah? Si Abet. Oh, si Abet eta. Oh, cok aing ieu mah. Nya aing bisa ngajurig. Lagian beungeut sia kurang diperban. Oh, aing tadi cerita nama aing di ubaran tuh sil bulu aing. Sia mah boloon. Pak RT jeung si Ropik tadi kota labur. Dai, bejakeun keun lain. Bejakeun jadi kitu ronda ti dieu. Oh, Kita masih Abet. oh siap. Kumaha pada jelaskan? Jelas. Pokoknya mah keamanan kampung ieu tanggung jawab maranehnya. Laksanakeun tugas kumaraneh sing sungguh-sungguhnya. Jeung Paham RT. tah ieu dak cai doa ieu nya. Dak amun manggi jurig tepet ku cai ieu. Mun teu mempan, kumaha ta teh? Atuh lumpat sia mah. Nah repot-repot. Atuh bawa heula we ku sadar ya. Yuk. Kayak nyusul ka ditu ka Mas Coki. Oh, tuh ge. Ya aing kan coki. Heeh. Guys, udah kenapa kita? Iya, ronda. Ronda wise ya. Udang. Ih, naon sih sia? Aing tunduk keneh, ke deui we rada putingan.
Sesare wae. Nah, saya gantian ta. Aing muan kulingan. Lah tuh ge. Susah kira tongan kan itu si maling. Masa cai jurig buting. Oh, itu teh orangnya tadi tengdanang si hilir bulu beri di ubaran. Oh. Baik deh ya, ada yuk ya. Oh, ke itu tuh, diuk tuh. Yun bulu hes wae. Gadang ronda sia es bae. Suara naon tadi Ciro ieu? Suara di Ciro. Ada ya tuh. Oh, kada yang seranana tak? Hai tangkeun. Coba Udang keun tah sia tah sia tah. Udang sia. Hai buru udang dengekeun saesora naon tah buru. Sia dai. Coba tuh itu tuh. Coba cai itu. Kita saya belinya tah, saya mau panengge. Nolol ku segbung. Ayo siap buru siap. Dai, banyu dai. Nah nih sia. Lu kagak bukan aing lain. Orang sejurig cok tadinya. Suruh pita. Dai, Naon? aing iyo gara-gara make minyak yo banget Aisyah. Aluri aing. Oh, eta tanya aku Aisyah di bejaan kasih ya, kerpeting aing ngomong teh ya. Ya, tapi ngomong coki ngesudang can. Tanya coba aku siap tempo kan itu. Ngecoba orang tong. Ayo. Ayo. Ayo.